Aduh rasa kieu ya mungkin aing tadi teu puasa rek puasa kumaha gunungan sahur teh mending nggak gitar lain daripada kesel gunungan sahur. Tiada apa yang dapat kurasakan selain dari cintaku padamu. Tiada lapang sungguh yang terindah. Aduh, mereka bating-bating kayak mereka selesai, mereka nungan sahur teh. Ya pada duh, mereka oh kopi deh kali. Saya tuh gitaran, mau main kita makan kopi. Mang gak neng atau mang itu penting tuh soal gitaran curang ya waru pana. Ya, aing depan itu kan nungan sahur. Kemarin tadi tuh puasa ge galau eta wae aing diputuskeun ka bobo. Atau soal kan gitu, ada galau we, amuran mah ngawidin teh, bulan puasa. Irit kumaha, aing poho deui bukuna, bukukeun harita nu dituliskeun teh. Eueuh, kahujanan matakan aing galau teh kutimbang kieu aduh diputuskeun ka bobo euy. Emang eta modalin gitu buka kabogos teh. Nah dipikir asup awe gitu, dikasih tecak saya deh kah. Sabarna mah kieu aing kabogoh mah loba, jujur kabogoh mah loba. Nu bogoheun ngan eueuh tah kieu jelema nasi goreng teh kieu ulah cicing di sisi, caukeun cicing di sisi mah panggorengna matak ripuh ieu Gusti. Gitu mah alus, jauh ada goreng banget daripada goreng milik mah maneh teh. Saya lupa ngomong daripada kitu mah geus ka diropi jeung aing daripada teh mah aing balik gawe ya. Aing duit mah teu boga, ngan aya sasahaneun mah loba, ngan urang ngopi jeung aing di dieu tambah tinggal lo. Ka dieu udud aya ieu, kopi aya. Insyaallah hayang naon maneh ka dieu teh. Oh, gitunya. Kaparangan aya ngopi. Aduh, aing teh ka dieu teh sabenerna mah kopi nang saya, udud nang saya, yang maneh geus disiapkeun. Yang maneh teh kan pedahna itu tadi masih rek beak sebenarnya mah itu udut teh. Kamu disiap. Wah, bentar. Bagus. Masih kena bakal 15.000. Masih. Dari bujangan teh. Aduh. Ampun. Geus gadekeun kita aing balikeun kana udud. Ieu sabenerna mah wa euy. Aing sabenerna mah dadah gede-gede teh rek naon. Urang rek nanya asa kumaha sarareuwas. Rarasaan mah teu boga dosa ka wa teh. Pan ngadengnya hawar-hawar kamar teh balik gawe. Wingi duit ka maneh lah. Keun bae ka jenting ceban-ceban we mah ka butuh euy. Jeung beli beas teh ka ke lebaran. Oh, kitu nya. Sikehe nu ka dieu teh nyang hina nyang njem duit. Ari duit mah sabenerna mah eueuh, aya sakalian jang fitrah mah 20 kulak mah aya ngan 10.000 mah kagok nagihna lain loba. Di juru gitu alhamdulillah teu sahaneun eueuh aing otak balik diusir. Jadi itu ku pagawean, udah teh tawa jaba ku diputuskeun ku awe, jaba duit teu boga aduh nasib. Gabu kemana nya euy? Pokoknya kan ngobrol cenah. Ngobrol kita. Ngobrol. Jam 8 can kali-kali wae budak teh nyamper. Hata ngegitaran euy. Udah ditempo ya mah. Eta gitaran euy. Kenapa ngamen deh kan bebantuan gitu mah. Dan vokalis teh euy. Pakai palapa eta mah. Samperkeun deh. Saya di box saya di dia saya tak baturan anyar lain ganengkeun cuman ieu pedi-pedi angker molor Lain babaturan teh cing sopan kedua balik gawe teh sugan bari duit ka maneh. Ulah kitu tuh tenang lah tenang wah. Jadi intinya orang dikondusifkeun cuman ari rokok-rokok mah jeung kopi insyaallah lah kurang dijamin. Aing ngajamu 100% mah kan aya lah sakalian ngeupulan ka imah 3 litereun beas mah. oh ampun atuh rokok duh kemajeuna bibir teh asa kieu rokok tuh Sok mah aduh di mana eta Kang teh? abi eta bade ngobrol sareng tah si gamu ban ningakeun rek main di dieu geuningan Oh syukur atuh kadi mah. jerona ieu dapoy marbor kumaha sang bade gawe teh Kasih kadeung di mah desian ieu. Jadi
ngan micena ulah gagawah bisa kacuga barudak kamari kacuga. Bukan oke lo. Alhamdulillah da Si gabung nih. iya nu gabung nu anu kieu ning ampun aing ngerakeun buka dulur teh. Isukan mah ka balanya ka itu moal genep mah nu kieu masih lain udud. Da deui deui mah. Sok-sok mah. Si goblok teh apa peringit ka dieu. Bodoh bakal mikeun ka mana deh kah? Balik di kamar terus ngeum duit ya. Hayang deh kamu ka dieu deui. Dulur tadi emang karena balik dia kenapa sih? Bae sia taman balik oge. Oh berarti kali itu yang masuk lagi nyem duit kan ya? Ya maksud kan sia eta mah ka dieu kaburu ku didinya ka dieu mata kieu mah mau dibere duit. Gitu. Kan aya sakalian jang beli udud mah sabaraha cenah ieu teh. Kelak. Aya 1,5 juta tuh. Aja tak. Alhamdulillah. Iya. Kalian balik halus teman. 2 kilo. Tah, mana ke mana? Budak mau ulah gede ting ieu nya. Goceng. Nah, eta mah nya asa bareng mah ulah nu eta mah ai kopehan. Anu ieu nu botak. Oh iya Lin. Anu botak ieu mah halus. Eta mah coba ieu make kopeah. Geus ieu nu botak. Bukan tah. Iya ya, kan botak dua. Nah, eta nu botak. Ieu mah nu botak oge da aya nu ngigelan, moal laku. Ngomongnya orang atau nami satu bentar dua. Pan yang Fitrah. Heeh. Kan ari ngubuhan kadirinya we urang mah. Tok bae lah kabeh atuh urang mah. Tapi buka cepet gitu. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Lagi narudet. LOL.